Kunaon sendok kopi diasupkeun ka saku. Salah tingkah ieu ningali saha? Ningali Anjeunna Seri. Bahaya ieu mah. DJ Sunda Volsera. Goyang santai. Mimiti
Mang, utang koperasi can dibayarnya? Can. Terus kunaon unggal peting ka karaoke? Da aya curani nu nyanyi? Lain, nu nyieun aing hilap tagihan. DJ Sunda Volsera. Goyang santai. Heula baraya. Malam minggu kota letik, lampu karaoke mimiti hurung. Motor bebek parkir rapi, bapak-bapak mimiti ngumpul. Aya curani nu nyanyi, randa gelis sorana halimpu. Dangdut lawas jadi romantis, nu ngadenge langsung salah lampu. Mang Ujang nu can gajian, tetep mesen kopi jeung kacang. Padahal dompet geus ipis, tapi gengsi teu meunang kurang. Mang Deni tukang bangunan, biasana sare jam 8. Ayeuna jadi rajin dandan, mun curani keur tampil. Sorana lemes maning ngageleber, lalaki nu galau jadi geber. Nu tadina pusing ku cicilan, ngadada joget teu karuan. Randa karaoke, suarana bikin poho utang. Nu tadina lieur jadi hayang goyang. Curani seuri bari nyanyi, tagihan bangkalah teu kadenge deui. Randa karaoke, sorana maning ngabius lalaki. Tiduda nepi ka nu boga pamajikan aya kabeh. Nu penting peuting ieu senang, isukan mah urusan tukang tagih datang. Curani request lagu deui atuh. Lagu naon ah? Lagu nu bisa nyieun cicilan hilap sapeting. Siap Siap Speaker letik bass ngageleger, Jaipong remix campur koplo.
Maneh terang teu naon deui si A ayeuna rajin ka warung meuli naon teu meulina naon nu dijualna janda soalnya dasar lalaki. DJ Sunda Bolsera goyang santai. Isu-isu can mandi geus miser 2 kali ngeliwat ka warung kopi padahal duit tinggal sesa receh deui. Ngakuna hayang ngopi padahal mah hayang dipuji. Ningali janda gelis seuri saeutik jantung langsung teu stabil deui. Batur mah meuli gula aing mah meuli gaya. Sok pura-pura loba duit padahal bensin ge tinggal saeutik deui. Saban teuting sok video call ngobrol nepi ka waktu subuh datang. Dompet mimiti cerik nyaring tapi hate kalah beki rolling. Janda teh henteu bahaya, nu bahaya dompet urang. Awalna nganukur ngopi, akhirna jadi sering raktir. Janda teh teu mata cilaka, nu cilaka ATM urang. Senyum saeutik langsung lemes, tagihan datang bisa jadi stres. Hayu aa pesen deui kopina, kopina mah murah, nu mahal mah rasa hayang unggal poe datang. Minggu kamari anyar gajian, ayeuna tinggal screenshot transferan. Baju anyar dipake nongkrong, padahal cicilan can ka urang. Sok ngajak healing ka kota, modal pinjam ka dulur dua. Nu penting mah bisa gaya, sanajan balik dahar mi deui bae. Tetangga mimiti curiga, kunaon aa jadi rajin olahraga. Padahal unggal sore lumpat, ngudag live TikTok si Randa. Jeung indung kudu hemat, aing kalah sering traktat. Niatna mah neangan cinta, nu kapanggih malah bon warungna. Janda teh henteu bahaya, nu bahaya dompet urang. Awalna nganukur ngopi, akhirna jadi sering raktir. Janda teh teu mata cilaka, nu cilaka rekening urang. Seuri manis sakali wae, bisa nyieun lalaki teu waras. Mun teu boga duit ulah loba gaya, da cinta teu cukup ku modal kata-kata. Hayang dipikanya kurang da gelis, minimal pulsa ulah sok nunggah. Janda teh henteu bahaya, nu bahaya gengsi urang. Sok hayang katimpo mapan, padahal hutang unggal bulan. Janda teh teu salahna naon, nu salah lalaki gampang kagoda. Ningali daster kembang-kembang, langsung hilap ka cicilan. Bade ngopi deui moal kunaon dompet aing keur
Bade ngopi deui. Muhun. Kamari ge ngopi. Muhun. Hutangna can dibayar. Nu penting mah silaturahmi jalan terus. DJ Sunda Volsera goyang santai. Mimitina ukur mampir ngopi sore sisi jam.
gampang iya mah, padahal dorong ge ngos-ngosan. Rantai motor can dipariksa, ge selfie heula 20 posna. Aya nu ban bocor saeutik, om-om datang mawa bengkarat. Sorana tarik siga montir balot, tapi masangna malah tambah sesat. Mun aya nu gelis lewat saeutik, om-om langsung jadi pangge asik. Basa-basi loba gaya, padahal bensin ge nginjem ka tatangga. Om-om sok jadi pahlawan dadakan, ningali janda gelis langsung sigap bantuan. Nu tadina cicing di warung kopi, ngadada aktif siga anggota polisi. Aduh om-om, loba tingkah kanu gelis, sok hayang gagah. Mun nu nelepon lalaki biasa, jawabanna engke we nya. Bas naik, horek santai, ewah duit loba gaya. DJ Sunda Bolsera, ayo gaskan. Om-om modus mulai turun. Si Mang Ujang make jaket kulit, padahal cicilan can lunas saeutik. Di Facebook sok paling bijak, di dapur mah sieun ku pamajikan. Aya status siap nolong saha wae, pas dipenta mindahkeun lemari. Ngaleungit siga hantu subuh, alesanna dadakan nyeri tur. Om-om ayeuna makin percaya diri, sanggeus boga motor kredit hiji. Knalpot rame sorangan geleger, isi dompet tinggal struk parkir. Kabudak ngora sok ceramah cinta, padahal mantan loba nu trauma. Di tongkrongan paling romantis, di rumah mah sare bari ngorok tipis. Om-om sok jadi pahlawan dadakan, aya awewe langsung siap pengorbanan. Nu tadina ngantuk di pos ronda, ngadadak jadi bodyguard janda. Aduh om-om ulah modus teuing, unggal live sok komen muter bingung. Sehat selalu neng, ceunah manis, padahal kopi can dibayar ti poe Kamis. Om-om, mun nulung ulah make modus, bisi niat alus jadi bahan status. DJ Sunda Jaipong full bass. Maneh terang teu naon deui? Si A ayeuna rajin ka warung, meuli naon? Teu meuli naon, nu dijualna janda soalnya. Dasar lalaki. DJ Sunda Bolsera, goyang santai. Isu-isu can mandi, geus nyisir 2 kali. Ngaliwat ka warung kopi, padahal duit tinggal sisa receh deui. Ngakuna hayang ngopi, padahal mah hayang dipuji.
mimik